Budaya Sunda karurung budaya dengan sabebe leungit urang jaga singgarasi. Hariring di tengah peting bumi alam asa jempling urang kudu sing areling budaya bisi dipaling budaya Sunda karurung budaya dengan sabebe leungit urang jaga singgasih budaya Sunda karurung budaya dengan sabebe leungit urang jaga singgasih. Gitunya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun para wali sadayana. Yes. Nama muda. Alhamdulillah tiris. Kalau sampainya di dia aya tiris ada mohon sum turis. tiris. Tahu risin aja. Iya, budaya. Iya, budaya. Pan tadi teh abi teh anu nyintun tuangan. Oh ya. Jadi abi teh nyanyi hayo we. Hayo gituan. Urui nya. Terus tuang wangi sadede abi teh. Mata tadi hayo. Urui wae. Cek saleton wae. Itu tampang Juga di wadahan cuy. ikut tirisi turis. Tak kalau di sadana begitu kawasan alhamdulillah kita menginjil kurang pengen di rencangan di kuat deh. Wah orang sadar ya. Lupa main cari kena dijur dan Iya mah pokoknya masih gudang medong gitu. Tanpa di sadana. ya saya ya. Apa itu lagi terhilapnya Kang Eng gitu anu Kang Ken oke. Anu setia manco di belakang kamera. Selalu tuh nya. Selalu iya mah. Sa, bukti bangun aja teh. Yang mumu. Tete nggak request tete. Kumaha cenah ngarepes naon? Oh yung lagu ieu cenah kagembang. Kagembang. Kan aya gitu ka kamera kemana we gitu. Tacan terang tapi tadi request teh. Iya tadi. Siap Kang Muhammad insyaallah-nya dina pinton geus wajengna si kuring bade ngapalkeulang kitu. Orang kan dia tadi tadi jujur repot cenah jujur sibuk. Ari anjeunna mah daku atuh. Sibuk anjeunna mah. Lejeng wangi ke Kang Atep. Wah, Pas manco Kang Atep. Aduh. Eta mah Kang Atep mah selalu atuh. Always. Always. Pak Jojo di Tandala Kawalu. Oke, Pak Jojo. Lejeng nya. Terus salajengna pengetan aya juru kamera hiji deui moal ada. Mang Bubuk. Iya mah ngarangkap. Ngarangkap jantan. Teknisi. Oh, teknisi. Bukan teh ngarangkap jeung sama. Oke, panginten tadinya Kang Ate perantos manconya, terus panginten Pak Jojo oge, terus tadi Kang Hek. Santri teh nya. Teh Ucu. Teh Ucu. Sudah wangi lejeng wangi. Jadi kieu moda ieu nya bahasa can bade. Kang Adim di Bekasi lejeng wangi. Aduh, Aya. Adim. Elek esekeng. Aduh. Eta daun eurih eta mah. Daun iya. Tah panginten anu salajengna oge ieu teh ditunggu-tunggu moda program ieu teh gitu. Utamina kana sok maranco gitu.
kalasan cenah anu ngaromen teh wae kieu Kumaha? sok resep cenah ngadengkeun ngobrol dina Facebook na Kang Hen Pak Sukoro. Ari pek ngobrol ke urang gitu. Cenah bari nya pangitan bari istirahatnya tidak capek siang sanes kantor sok ngadengkeun manco dina Facebook cenah Ayo kan panas. Kunaon? Dong ceuli udah panas. Kalau bukan wae. Saya mungkin wae. mungkin kena kopi kira. Tajantan pangitan parodi sadana punten ieu teh sim kuring teh. Kikieuhan ieu teh sim kuring teh. Da ieu teh mohon ngaranna nyaan. Kalarasan pangitan ieu teh usum tiris kaluana mah. Gitu usum tiris pangitan tos mendemat jeung halodonya dina teh. Halodo. Tina perpindahan cuaca teh nya gua sok seueur geuning kasawat naon we gitu sing jaga kesehatan Batuk pilek. batuk batuk pilek. itunya Kang Eta pasti kita dong-dong kira Bisa oge. Sih salah. Eka buker mah kitu cenah. Komplikasi jeung rome heula. cara suku Eta Lagi kamar perpecahan antar suku. Tapi kan dipake nyalayang jangkrik. lain dah tuh eta ke spray imah oge nepi ka harutan kurang minum gusti ngagulung Gimana ya jangkrik ker we. Tapi dina ieu dina suku barelang. Kayaan di dinya. stuning lah punya tuh kitu stuning Ya gara-gara rasa kasih di dieu. tah para wisadana ayeuna pinten malam Salasa nya malam Salasa ayeuna teh kamari pendacingan emang nya teh ngaronda kamari mah kalasa modele kamari teh ngabahas hari jadi Tasik. Wah, anu ka 188 kamari teh. Tos sepuhnya Sepuh. urang we kitu eta. Tah pangitan ayeuna mah sim kuring teh sami ngobrol we gitu Ngobrol, pada galung teh. Kalarasan pangitan kunaon cenah setelana kieu? Ieu mah pas jadwal ngaronda. Mani pasnya pas Pisan. pisan. Ngaronda asli eta mah. Tapi kena satu acara cenah. Duh kita panyuhunkeun atunya panyuhunkeun fans berat teh cenah. Ngaronda deui cenah live streaming gitu. Mata sim kuring teh. Asli, Ngaronda we terus gitu. Tapi kita kalasan Ada yang ngerokok ah. Nah, sok tiris terus salajengna paintan kalasan di aya wade deh. Wah, anu kantos ngarencangan urang dina segmen Dongeng. dongeng, karita segmen dongeng. Tah ayeuna mah wade deh. Kalasan abdi pangintennya Mang Koday oge Kang Eng, oge Mang Ubuk. Di dieu teh bade ngobrolkeun deui wae. Perkawis tuangeun ieu mah. Kitu. Anu rada ieu nanya. Wis teh sipeuit. Ieu mah perkawis si peujiin kitu eta. Kunaon cenah ayeuna teh sim kuring sareng rekan-rekan kru Kariling Lingkar sareng kru kompak teh ngabahas lamun ceuk ieu mah kadaharan urang Sunda gitu. Tuangan khas di Sunda. Tradisional Sunda gitu seueur. Naon cenah kunaon maksudna teh? Ya sejang ngemutan we gitu, sejang ngaguan. Da naon? Da geuningan tuangan tradisional Sunda teh wadede diabadikan dina internet. Internet. Internet luhur. Keluhur. Sudah teh internet. Internet mah itu. Langit. Diabadikeun mah udah dina internet atau sim kuring oge deui kaget urang tingali heula we diketik kana internet teh. Da bray da tuh ku internet we diabadikeun. Tapi raku Kurangnya gitu Hubunganna. Soalnya eta mah nya turun temurun nya ti karuhun urang sarua oge. Nenek moyang. Bahkan ya sim kuring marada sangsi orang kali ayeuna ngarapaleun gitu. Nah, Eta teh. sok sanaon sok araya. Sok araya tapi langki pisan kapan ayeuna mah gitu eta. Iya. Aya mah aya wae mung langki. Biasana aya nama kan upami aya acara-acara khusus nya. Acara-acara model tamu ti kota atau di mana tah sok disuguhan teh ku tuangan tradisi nya tuangan tradisi. Terus eta guik nanya guik teh. Duit Ngaranna ge meni
Wih, cenah. Eta teh paisanan anjing lain. Pena gue ulen kan tina sampel gitu. Tah, sim kuring mah teu terang eta teh tos ageung kieu oge. Ini jawaban hari Boy urang getuk nya. Ay, betul-betul. Oh, beda deui Cuma nya. ulen tina nya tina Ulen tina sampel. Ini biasa di tenggelan gitu. Biasa. Kan ari uleh mah biasa tina tekan, Tina tina sampul namina teh. Wih, Wih, Sekali mas. ai digananya kapan eta tina sampul nya. Wah, lagi udah Bagong. Jangan ngagui kitu teh. Kalau kumaha riwayat ketika gue Tah panginten para wisadayana di dieu simpen insyaallah sanes bade naon bade nataan lah gitu Kang Engnya. Iya. Bade nataan sejange mutan we hasil berbagi. Berbagi. Nyeun mah centang dupi saja urang ge nya. Cantang tos tiasa sim kuring teh. Jeung kieu di pan ayeuna mah mana teh sapertoskeun dipake dulan. Dipake dulan masih kene. Oh, parawan itu nyarian bugis kan gitu. Kan duka urang dieu mah nya kitu eta. Saya lah. Tong borong meureun nganamana apalna oge meureun anyar-anyar. anyar gitu tah. Tah panginten para wisadayana anu kadua maksudna kunaon panginten ieu teh urang ngaguar nataan eta tuangan tradisional Sunda pada khususna kumaha panginten di Ciawang pada khususna lah. Terus langki nya. Tos langki kapungkur mah sim kuring nuju alin kapan sok aya nya upami syukuran mah teh syukuran depan kapungkur mah aya piring nya aya bugis wah tek bugis lah kitu Nampar aja gitu. nampar we tuangan Empat luput nang kang gelut aya. tanpa angin Angin. tah sapertos kitu tah panginten ayeuna mah kapan tos bergesernya bergeser teh upami dia tahlilan syukuran perantos sarimpal kapan ayeuna mah terus aya kue kata kue sedang kue beli kue siapa ratus gitu Kalau yang sunek cenah. nah snack Oh, sunek. Aya acara TV pada tuh snack non Lain anu munam asup dina bus naon teh? Oh, kenek. Eta kenek mangene nu ieu teh anu jangkung geuning anu. penek Kita mau. Kirang jangkung itu. eta mah anu kieu penek mah tuh naon salah bi penek nah eta ge sadayana panginten nyada ai urang mah nya teu pasti na kieu Terus ada apa pun tuh. tina urang mah Asa sepuh aya itu kieu teh. Gitu. baru gitu asa tuang kupat tahu teu kerupuk Terus gitu lah. Lewang. doang asa ngaliwang lah eta tapi itu masalah jeung para kisadayana kunaon painten diguar sisi edukasi bade teh mudah-mudahan we painten ieu teh janten naon teh sanes mieli katanya eta haralembut deui lah generasi ayeuna teh kitu eta sok sanaos sesah menahan tapi minimal terang gitu eta minimal Aminah Nya kieu teh. da kapungkur ge nu JSD bae namanya teh emang mana ngalaman pentennya contoh sapertoskeun kieu makanan apa yang digegel ngegegel apa aya gitu ya aya dina bahasa Sunda oge kan gitu enak tapa inten ayeuna mah tos lanci pisan kitu teh eta tah anu salajengna panginten ku bergeserna zaman waktu sanes kanten semakin terkikis semakin teu aya gitu tah manawi panginten sok aya teh saur Kang Eng tadi di acara-acara agung tah sok aya eta teh eta mah diaya-ayakeun gitu Dina Bajar biasanya. dina bajar loba makanan khas tradisional ya ieu eta teh gitu Kulup ganyol. Tapi upami Ada ganyo anu parejo gitu tahu. Anu bentuk kieu nah. nya lah eta pokona benyol benyol Ganyol mah beuti. Ganyol. Berarti kan anu nyen bentuk kitu gitu. sami eta ge bati eta Oh, bati. benyol Lamun urang geuring-geuring kunaon teh? banyol Iya. Nah, itu mah pipah ya mah. jauh eta
muka deukeut Eta termos. Tah para bisadana pangintennya kumaha tuh cenah urang ngaguarna teh? kumaha Anu katiluna maksad diguar teh ieu teh kumargi tuangan khas tradisional Sunda mah ararane namina. Ararane. Simiti Putri Nohong nepi ka Putri Gagaro aja. Aduh. Tah eta ya roh motor weh motor cenah baheula Kumaha bae motor teh? nu kating kumaha betul kan aya teh di sana weh motor Baheula mah dijieun tina geulali tina dieu di citah kitu citah teh jadi motor. Tahu memalukan. Eta mah dari mana? Kalinya. Dugi ka panginten simkuring mah tadi karena kaget pada teh nama anu rada aneh ini nama kata teh. Kumaha? Aneh ini kena mina tuang ke naon Cita tuh tanda tinggal ya kan. Mari rimon. kalau bae cenah teh iya ali agrem agrem Penyebabnya kena bari peureum eta gitu. aya di tarawehan yang baheula bisa naon tas tarawehan sok ramai tinggal Assalamualaikum, waalaikumsalam, ali agrem. Lain yang orang budak cuy di sisiran di bari nanti. baik agrem aduh Hemahnya itu para wargi kan Karena tuh kayak Ali itu korek kata Anda hari itu kenapa lain ramainya makanan. main tanda Kita gerem gitu. kayak ngobrolkeun tuangeun mah modal lu resep eta cetak-cetak ngobrolkeun Silakan itu. gitu tah minta pergeseran urang purung wae atunya naon cenah parantos dicatat ieu ku tim kreatif wah aya tim kreatif aya aya nyiapkeun sanis kantenna kita tah para bisadana panginten alasan anu tilu tadi teh sim goreng dina mung ieu ngaguar perkawis tuangan tradisional Sunda teh yang utami nama eta lah utami mengenalkeun deui ke generasi anu ayeuna datang Serang gaduh ciri khas gaduh ciri khas lah eta tah panginten urang purung wae wada dek wah anu kahiji ti dieu aya nu mencatat satu colena singkatan. enten colena teh kosok disingkat oke misalnya disingkat atuh dikirata eta teh dikira tapi nyata gitu naon cenah colena teh dicocol enak gitu kumaha cara bentukna nuangna memang kitu hiji tina bahanna teh ya Dibeleum Dibeleum. terus dipotokeun dicocol enak sapertos kitu Cau oge aya nu cau. Cau naon wae teh masuk. Cau nangka. saya nama nangka kantenan cau asak mah namanya Cau nangka asak. Cau runtuh. Cau nanti cau lampeneng. Jauh lampeneng karoneng. Jika nama gitu. tah nu kahiji peunteu parogisanana eta coena tah maoda coena teh ayeuna mah masih kene aya Itu khasna mana? Itu khas jadinya teh panginten Khas Jawa Barat eta. ai kategori mas Jawa Barat Jawa Barat. ya teh coena teh di urang oge sok sering menakan ayeuna mah di palihan Singaparna aya mung hiji-hijina tukang dagang lamun teu dagang teh hanteu we eueuh moal menang deui wae Coba di juru di sapertos kitu nya tah painten panggisan eta teh dikiratakeun corena teh dicocol enak gitu painten bahanna teh dina peuyeum Biasa cau. lawan ten gula. ten sareng gula teh Ten gula. Bikin cakeun Bikin cakeun da eta kecak gula. makanya nama di pakai susu segala. nggak mau seres mau keju Keju. Modern cenanya. Bayar gaji. Tapi saya terus insya Allah dipicu ari nu beuki ge eta kitu eta Itu senang mah pijeun we. tah painten nu kaduana masih aya nami tuangan tradisional Sunda teh aya kiratan keneh nya teh comro tah Jam di jero. gitu ari comro mah disingkatkeun teh dikirata teh
oncom di jero. Da leres jerona teh oncom kitu eta. Tah panginten bahanna teh eta teh tina sampe. Kitu diparut terus panginten diparet kitunya. Dicita, jualan oncom. blus Lu banget kapal. anak katel gitu eta. digorengnya. Terus Aku aneh-anehna cuman baheula zaman walana modal bingungan kemana jalanna oncom. nya eta tuh Sekolahna teh kitu. Lain cenah. Hai. Aya orang Sunda cenah sok arana nih. Ya sapertoskeun naon? misro Misro. Ini jalannya kemana? Mulainya masuknya kemana? Aduh. tema tanya terserah kemana aja. Jangan wayang Jadi bro. Iya, agung. Tah eta painten anu kaduana comronya parogi sadayana. Tapi comro mah ayeuna teh masih sok ene. Tapi painten jajanan tuangan comro teh tetap terbatas anu icalana teh. Gitu untuk tersedia di setiap titik gitu. Khas we. Contohna teh si Ibi anu, terkenal. Saha cara sok jual comro teh si Ibi anu gitu. Eta teh berhartos maksudna wadene nyerikeun bahwa hiji dina skill ngadamana oge benten da anu gampil mah batur oge tayasaeun jeung pasti tukang dagang oge panginten seueur nu ngadamana kitu diantawin. Anu kaduana dina teknik dina proses pembuatanana. Ngalah gelas sampo dirabut. Pesek. Dipesek, Diparut. rasa kitu. Eta jadi mengalami beberapa proses gitu. Jadi teman-teman semangatnya Semangat gitu. Mata panginten langki bagi calanana oge. Ayeuna bakeun aya mah aya. Aya nglangki. Henteu sapertoskeun jajanan nu ayeuna. Panjajanan nu ayeuna Anu nya. ngabenten biasa dina ngabumbuan ngabenten. Keras kan kan. cita rasanya Cita rasa tersendiri seperti itu. Da biasa sok benten-benten, Maria benten jalmi biasana raosna sok benten oge. Mohon gitu. Maka pas digigit atau wah itu mah khasna si anu. Aya ciri khas. Ya, oke nu ciri khas pasti juga teh. Teungeuna. Oh, itu maksudna si anu kita si anu nya watirnya aduh gitu bisa nih eta itu nu kaduana comro. Anu salajengna paetan di dieu teh aya diseratkeun nomor 3 teh nyaeta gemlong. Wah, gemlong. Gemblongnya tidak ketat. Ya, ngan abi yakin gemlong ngomong teh. Barudak ayeuna geus moal apaleun. Wah, Moal apaleun jeung nama Kang Eng. Hmm. Da, simgeun tos langki menat atuh tos langki menat itu gemlong teh. Aya Tina naon gemlong teh teh? tina beas ketan, Tina tepung ketan, tepung biasa gulanya dihijikeun. Gitulah. gemlong teh anu piulengeun nya Moal itu da eta gula digalokeun sareng kula. Kalau penting gula oh teh gem Gemlong. gitu. Gembrung galeno. tah hujan kabisen naon teh pami urang teh Gemlong. Gemlong. Ya teman saya tina gula. Nah, Tina pano. jadi tidak kahayang Ya aja kayak sama gitu. Aduh, jadi lamun gitu mah atunya lamun nu papangi jeung awewe teh pagemlong. Gemlong gitu. Eta painten gemlong jelas eta mah painten langki pisan Kang Enya. Lagi, terus lagi. Aya. Masih aya sih Aya. biasana upami di Kapur mah ibu sok ada malan. ibu-ibu Mohon. Pun dia almarhum kapungkur mah teh gemlong Oh, terkenal ya, terkenal. Pun dia gemlong terkenal tah dugi ka duka sesal duka kumaha paintennya da teu nurun atuh ka puterna. Aya kan ngada kamar masa kudu kitu. Padahal mati kan. Sebenarnya jadi budak nanti kabisan kurang ngadar we. Tah nu ka salajengna tah ieu nu ka opat teh di dieu teh cireng, aya ladu aya ladu teh ketan gula beureum gula beureumnya ya gula beureum, kalapa kalapa, parut gitu. Nah, osok dipulas ku ieu nya. Kunaon teh? tepung gitu. Tepungnya. Tepungnya teh kan Eta teh meh teu
Meh Teu keleng keleng. nya. Teh ladu, tah ladu mah sok sering anu aya teh. Aya kene Tapi anger langkin no ya. Jadi acara tertentu. Acara tertentu. Tapi ku seueur oge anu konsumsi naon teh. Konsumsi teh terbatas, masa terbatas teh sepuh cek budak naon itu paling gitu lah eta cek padahal teh proses kadabol teh ampun Makanya. Bahan cukup di eta kedah nganggotan lagi. Jadi naon eta teh ketan disarai sebenarnya. Nya tipung ketan biasa. Dijieun kopi itu nya cukup. Eta paintanya disebatkeun ladu teh nepi ka ladu beurnya teh kumaha atunya Tapi dina ka kumaha ya Ka ladu ngalikat ngalikat dan dubika waredenya setiap tuangan anu raos amis dan nyebut teh meni ladu padahal mah lain ladu teh teh kitu nya sapertoskeun buahnya parantos ieu mah cenah geus ladu pan gitu tahu ge ieu meni aduh cenah Bangku ieu gitu. Tapi eta teh ciciren ku nineungna ka ladu gitu kata amis dah ladu mah. amis. amis gitunya. Kalau salajengna panginten engke masih banyak keneh teh. Aya mah nyambung deui kanu bahasa Kirapa. naon Cireng jeung cilong. Cireng jeung cilong. cireng aci digoreng Cilong mah aci dicolok aci dicolok. Tah panginten ayeuna mah mengalami inovasi cireng teh nya. Pan kapungkur mah nya geuning aya legendaris tukang cireng teh nya Cah ya. Cah ya eta teh nuju SD Simkuring. Wah, Ciri khas. deg-degan. Bukan aripis gitu. Dugi kepas meuli teh di dagoan lagi gitu. Gitu. Nah, urang teh. Ini oke didinya. Ayeuna masih kene, masih saudara. Masih tuh. Ayeuna mah mengalami inovasi. Wah, terobosan baru. Aya cirengnya. Cireng teh tos rupi-rupinya. Cireng isi. Cireng isi. Isina ge benten-benten Isinya teh aya. aya wis anjing edan. Paling dulu maksudnya. Ngegel tuh ge. Tinggal leci Aya Rasa engang aya. engang aya. Oh, sanitasan gitu. Ya tadi gua asin rasa engangnya tapi itu gua teh tuh. Tapen tadina segi bentuk mengalami inovasi. Aya bentuk segi lima, bentuk bintang sari kantan. Cireng teh. Aya bintang, aya bentuk lope. Lope moda. Buleun atuh aya. Jadi gaduh daya tarik. Gaya tarik. Mohon. Jadi berinovasi dan dia. Dina rasa oge benten-benten. Rasa benten-benten. Tapi tetep namanya nama cireng. Gitu. Aci di Aci digoreng. Apa kita ayeuna oge? Aya nu aku berinovasi. Cireng petis. Aya ayeuna teh. rujak cireng. Rujak cireng. Dirujak. Rujak. Cireng. Ari Bumbuan. rasa ieu mah nya hayam pempek gitu nya. Nya. Cireng. Cireng petis. Cireng petis. Cireng banjur jadi disebutna teh gitu. Di kepala jadi Iya, anjara raut kita eta. Dan eta teh upami meser teh orang teh sabungkus, atah eta teh. Sareng kumpulna digoreng ku sorangan di bumi, dibayur ku sorangan. Ya, ada ku sorangan. sae eta mah gitu. Sae. Tah eta dina cireng. Tapi alhamdulillah eta kan ku sababaraha orang kreatif lah gitunya, orang produktif menginovasikeun tina cireng gitu. Sae eta teh Eta ada bahanna teh naon eta bahanna? cireng mah Tina ku sabab aci digoreng berarti tina aci eta aci tepung tapioka. Nya da aya nu aci kau. Nah, Aci jambe. Oh, aci jambe nya. Tah panginten anu kaduana cilok. Tah, ayeuna mah cilok teh modal geus teu nyurup jeung ngaranna. kumaha Pan aci dicolok. Ayeuna mah cilok koang. Dina naon? Dina mangkok. Lain anu pas dicocok langsung. udah dicolok Dicolok diserokan Ayeuna mah geus usum dicolok. Cilok teh. cinok we nama aci Disenok. Kan gitu. Tapi ku sabab panginten da batur teh
alim kalengitan eta teh. Kalengitan ciri khasnya. Kalengitan ciri khas. Wah, cilok. Wah, eta teh itu aci dicolok. Ai pas kan itu minggu lu panyolok. Eta bisa diguangkeun gitu, kumaha eta diguang? Tai cilok goang betanya kieu cenah eta carios teh. Lagi sama goang kumaha? Oh, Mohon sama gua. jantan eta teh cilok dikena plastikeun, tong ngarenos sama goang. Plus ya kadinya. Cilok goang. Kurang segan teh jika kumaha cilok goang teh gitu. Tapi eta cilok goang. Aya oge ayeuna mah mengalami ieu wadere naon teh perkembangan. Cimol. Aya eta teh. Sama aci teh Aci digemul. masih digemul. Ada dicapai. Angarnya Ya, Eta dasar mah naon teh? Antawis cireng, cilok, sareng cimol teh ada sabahan saudara mah tuh. jadi eta kan eta. Eta kene ngan paling benten dina nami unggul. Enak model ngadonan model cireng, cilok, sareng cimol ya. Sami gitu. Sabi-sabi gitu. Di teh di lauk kuci panas. Kedah ada golak kulit panas ini. Upami di kuci tiis mah. Teh cuci mall. Eta kamu kan upami ngadamel kuci tiis mah moal ieu. Moal tanya, Moal. dah wadene Kang Eng mah tuh udah resepna teh ieu. Oh, ima jadi kana kuliner. Kuliner, iya, Iya, abi ge watas di Kang Ubu kabeh ge. Ieu mah seolah-olah. Seolah-olah di saja. Sengaja. Kaitan nu salajengna, ta eta oge dina cireng sareng cilok masih jadi trending jajanan eta teh. Di Tasik pada khususnya. Di Tasik. Di Tasik pada khusus. Di Bandung kan tenan oge. Kitu jantan anu disebutkeun cilok goa. Wah, geus dicampur jeung sagala rupa teh. Aya anu disebut Tulang, ayam. ceker ayam. Ujung tahu, ujung wah. Wah, Eno tapi tulang eno. rorongkong. Rongkong ayam. Ai sudah teh ngali zaman kopi nih kan ngali. Tah eta berinovasi na teh. Jantan dina jajanan-jajanan teh masih kene bertengger eta teh di naon lah klasemen atas eta teh gitu. Jeung digemari para ABG eta mah tuh. Pokona mah aya tukang cilok anyar di Serbu, pokona ku ABG eta teh. Utamina murang kali sakola kitu eta. Besok kan ada. Kira teh. 5 senok teh sakedik cenah. Apa yang muncul? Dia ayeuna mah anu rame kapungkeun teh can rame. Naon Sebelah tah Sebelah. gitu. Kapan sebelah mah nya? urang mah kana kate sok. Nyeblak nyerede. Sebelah mau dapat aslinya teh gitu. Dugi ka sebelah mah ciri na teh mana? Lamun karetna hiji teu ada. Karena kedua Lada Pisan. amun pegat karetna Lamun eueuh karetan bangkrut. tinggal. Sebelah teh kayak gitu nah. Tidak aja. Ini. Saya tahu geus sadayana. Urang salah ngalain mau lagu nya. Oh, anu lah ngalagu. Kelas serian. Malam di sadayana Dulu jam iya. Dulu jam wengi heula ka Teh Resti di mana? Di Riau. Wilujeng wengi Teh Resti Ageng di Siap. Siap. Kang Haji Awal. Kang Haji Awal Wilujeng wangi Wilujeng Jang Seni. Urang salah kenapa internya ieu ku lagu Surabi Haneut. Wah. Anita. Aduh. Upeu udah jam wengi upeu. Kamu payah Wilujeng wangi. Bro manggodai Surabi Haneut. Surabi Haneut aduh akang mangga cobian badak menunggu
anu dioncoman aya anu polos tomo aya anu digulaan di banjur dicipatian surabihana aduh akang mangga cobian badak mulu aduh akang ukur 1000 Channel Surabi. tukang surabi adanya. Akang gerak galehan tuangan ka memetea surabihana akang mangga raosan tuangan tradisi tea buatan abdi kue surabi abdi tong dipelong mangga dicobi kue surabi abdi lamun dituang dedeuyeun surabihana aduh akang mangga cobian badak mulu aduh akang ukur 1000 akang geragalehan tuangan ka memetea surabihana akang mangga raosan tuangan tradisi tea buatan abdi kue surabi abdi tong dipelong mangga dicobi kue surabi abdi lamun dituang dedeuyeun Surabihana. Surabi naon enak kudu nu mah nu nyanyina awewe Malah dagang Surabi. jadi Mah jadi lain pedang ya. eta pada lain Surabi jadi Suramang Dagang ieu garabat. Aing sok bingung teh nya kapan tema teh itu makanan. Orang punya di senjata we. Aja tuh. Maka geun lelah paksakeun teh Ya, kita. ya. Ayo atuh buatan pedang. Cintanya melalaki teh Surabi Abi. Surabi teh kitu. Aduh, para sadayana painten namanya eta hiji tembang, hiji kawih judulna teh Surabi Haneus. Suramang Tah painten dugi ka ayeuna mah Surabi teh Oh, wah sing aya. sing aya Atau pangsakatan di orang pangsak aya di mana? Di Tanjung. Di Tanjung Di Tanjung. Tanjung aya di Pereng aya Goreng aya di Urung Cibedang. di Cibedang. aya eta. malah inovasi ya nama nganggo geuning Karena do ieu tadi palihan Pancasila mah di ditu eta teh Surabi teh warna-warni. Waduh, aya Surabi manis. Anu hejo nu koneng wah tek-tek bengek lamunna. Surabi manis dan asin dirinya teh geus tiga martabak gitu eta. Sapartos kitu ka eta. Tah wadade cing ieu mah wadade gaduh dongeng teh wadade perkawis tuangeun gitu. Kinten-kinten naon eta si Wama paling mijakeun lauk semua lain eta masih Nya da atuh da ayeuna soalnya mah da hese itu ya. yo Anu yang pelanggan kari tua gitu. urang deket-deket kana tuangeun we naon Ah, cing cobi. jadi nyai dina imannya aya kasih kabayan tah. Jadi
Mah teh ngomong tiga masuk 3 baru tapi pinter gitu. Nah, tambahin kayak itu dah. Jadi Kumaha dan ini hiji poe si kebayang teh. Jeung babaturanna di luar. Kabayang. Naon? Urang nyen ku kuehan yuk. Ayo. Beres. Ku kuehan teh warna teh bentukna teh jiga tai hayam. Alah. Jeung teh babaturanna teh. Ari mana bisaan kitu cenah. Yang kue tina tai hayam. Bentukna teh jiga tai hayam. Lain tai hayam jadi bentukna jiga tai hayam. Ieu kabeh asaan tah. Cing asaan. Aduh, munggah gini amis. Ambil kare. Gimana? Kabayang. Ieu deui. Tah, ayo mah. Lebih halus kue natural, kue teh hayam teh. Lebih geunah. Iya. Pas ku si bayang teh cakot. Ada ka me sudah buka rasaan. Api-api. Ya, ieu cenah. Katinggalieun. Beres kalian beak. Enak cenah. Syukur. Si kabayang tapi jempling si baturan teh. Pengguyur cenah. Ah, ya, isukna cenah. Si kabayang teh keluar baturan mah. Ada dieu, naon? Urang buka kue teh kotak halus cenah. Nempok cenah. Wah, si bayan itu agak lebih kabayang teh. Tuh. Kue urang tinggali cenah. Si bayan ada opi. Ikeun ka baturanna yeuh. Geunah kaweannya. Ayo we keun kapeakna cenah tah mah. Geunah kawean kawean kayak nyokot deui. Kita mah. Wah, orang bilang, gua tai kota asli. bentukna teh Asli. Tiga kue kancing. Gitu asli tai kota. dina kue kancingnya. Tah, ya kue kancing lah. Tos langki pisan kue kancing. Selangki. Pas temen apa eta kue kancing teh? Sesah namanya di pasar oge. Bisa ya. Kue kancing teh nya. Kue kancing teh nu beuleud di luhurna aya. Iya. Cret. Nah, pas Ya tai kota. dan warna teh eta teh kayasnya. Kayas. Parupa macam-macam. Ayat geureum. Saya Selalu saeutik nya. Gitu pisan. Tah eta pinternya wadedenya. Sur keneh koditong dongeng teh. Dia cemburing bade ieu heula kaki kemot nuju manco nuju ningali. Nuju lah. Aduh, Kayak sok ake, sok ala di sini aya poeun kaki kemot ya. Oke lah. Pangintan ngajoran di cenah ilahanya. Ampun kana. Insyaallah sanes faktor sampaikan urang bakal sumbing kali dieu nya moal itu. Pernah. Tah, urang lajengkeun. Bah Mus ya, Bah Mus. Bang Tadi musnya. tesna Kang cenah. Resep cenah di nyawa. Nyatu bah ka di orang amang orang hiburan cenah gitu. Jelas. Bang Mus teh di Aduh. Linggana naon? Gagak. Request. Kumaha cenah? Request lagu Jalan Satapan. Jadi pelur. Bikin mur. Gak dijual gitu. Panggaga ieu teh nuju manco, jigana nuju dinas. Dinas. Di pos eta tuh di pos. Di pos. Anjeunna teh da ieu Semriti. Enak. Semriti. Di hiji bang dinten Semriti gitu. Kira raos gitu nya. Mohon eta teh da nuju kieu jeung nongpon cenah. Raos dengan serang kue etam nya. Kue kancing. Panggaga kan deh itu jong-jong nongpon eta bang satu kantong. Tapi tempat kang gaganya yang request cenah lagu Jalan Satapak. Besok kang ubuk mah tacan di aspal. Di pelur. Tacan di pelur gitu. Ya salah. Urang lajengkeun dieu adanya. Mangga. Iya tantangan teh. Ame sali teh teh. Wah, eta teh lamun dieu mah modal. Syukur keneh. Di luar nya. Keluar. Anu salajengna tadi teh dugi kana Cireng sareng Cilok. Ada naon teh kancing teh. Ayeuna oge aya anu nurutan kirataan kitu teh. Cilung. Oh, di Solo. Aci di gulu. Cidigulu. Cilung. Maunya cilok ka cilung ka Cidigulu. Lain anu teh mah urang ngalitan menang cacing Oh, teh. kalung eta. Kalung namanya. Cacing galung mana?
Tah upami ieu Kang Kalung. Kalau Tah upami ieu bedog bener. Upami hayam mah pelung ya. Ayam pelung gitu. Hari Cilung teh ayeuna teh sok janten jajanan murang kali oge eta teh. Cilung teh hatot aci digulung. Aci digulung. tapi aya ada digulung gitu. Aya nganggo ieu mana teh nganggo paniir ini. Mohon. Yang model Janten dia bentuk nyere. teh geus jiga chicken gitu tah. Kele chicken atuh. Jiga ping-ping hayam gitu nya tah. Digulung puter gitu tah. Aci Puter digoreng aci nanti biasa gitu. Pakai gagang. Digulungkeun puter gitu. Kayak tadi. Si eta mah renyah nya. Nya. Siga ngicirang kayangan mun gitu gitu. Kira-kira tanu sarajana pengoda itu nomor K7 Surabi pas dilagukeun we. Surabi mah pada pas dibuat tadinya bahan-bahan teh di dieu teh tepung beras. Tepung beas. Ngot tadi Santannya. santan Terus panginten anu amisna gula beuleuh. Tasok diperlu kan luhurna teh nya. oncom. Oncom. Kapan dina laguna ge kitu. Aya anu di oncom mah gitu. Oke, anu di. Aya anu polos tomo teh gitu. Ya eta meureun lamunna kesilet pas tawanya. Pasti ada silet pas tawanya. Oh, gimana kemana wae. Stuning. Ayo bener. Iya gitu ngata mah pasti silet atau. Baik. Kumaha dong ini? Iya. Kita cuma baula. Tinggal keluar. Lain. Baik mungkin Ya udah bangun-bangun teuing. Oh iya. Tetap udah nih ya umur lama umur 7 tahun panjang udah kayak gitu. Tarik pelet jamu di rumah kalau udah wah kapan sih bajangkung. Si Pajagung teh lo jadinya si Moti. Ayo mereka si Oden gitu. Oden turun. Hebat can ya. Masya Allah, si Oden tadi baju tadi celana. Turun deh. Ya, jeung deh tah. 40.000. Ya. Beli celana, beli baju jung. Balik. Ditanya ku indungna. Oden. Balik gimana mana? Di si Abah cenah. Naon beneran? Ku naik jamu cenah di celana. Nurut, eta cenah. Diberi duit banyak kan kita banyak. Sabaraha atuh? Pasal 60.000. 50.000 lumayan. Zaman baheula celana. Baheula mah 50.000. Saya acu, kape seret. Di mana tadi Odet duit teh? Nya, abis naik jamu, soalnya di bajaku naik jamu, jadi celana. Emangnya nurutan gitu. Gede Bayanganna 500.000. Diwaskeun kurang aja gede. Dilancar, wah, tataranya kalau ngomongnya. Gusti, itulah menjadi pengurus tayangan gitu. Turun. Terus bunga we bingung dah. Yeuh, tah. Silet tuh gimana? kurun. Saya teh rambut. Tadi beres silet, ini tenang aja mama di beres silet. Mah eta cenah. Nih gondrong ya cenah. Jabring. Nah gitunya eta. Gusti. Punten ya. Terakhir ya terakhir. Nah panginten ayeuna para bisa dayana tuh ya polos tomo buat sok mungkin mah sok jadi kadang-kadang kieu mau deh pas beres ieu teh sok teh yang istri sorangan yang sedikit sorangan gitu ya. Misalnya para bisa dayana itu dia tercatat nomor 8 teh bandros. Oh lah bandros gitunya. Bandros teh panginten Tepung beras oke. sami tidak tepung beras oke. Kalapa. Parut kalapa. Eta parut kalapa. Dinabahan sami Sami nama mau panginten dicitakan Katakan. Jantan dicitak beten nami. kayak namun kita beten nabi main bandros kayak beten Eta mah aya sareng parut kalapana biasa bandros mah nya. Upami Surabim biasa mung santan hungkul. Oh, jantan China eta mah. Mohon Bandros mah sareng hampasna. mohon sekarang apa Ya jadi anehnya jadi Anu- Surabi jantan bandrosnya. eta anu rada kalapana biasa nu teu koloting biasa nu.
Jadi mau teman kalapa santri Nah, eta. Tak kumaha deket-deket na kitu bardenya antawis bahana sami citakana benten eta teh teh laguna Surabi Bandros gitu. Ai Sabi Aya Bandros. lagu Surabi Bandros. Eta teh dilagukeun dina laguna teh ku suami istri ngalagukeun teh. Oh, akan ngangge sirup eta. Eta akan ngageuskeun teh geuning. Nyaeta istri dagang Surabi, salakina dagang Bandros. Jadi sabahan beda citakan gitu. Logika eta teh aya laguna. Apa itu salajengna eta Bandros nya tah. Anu salajengna di ditu nomor kasalapan teh awug. Aya awug wadene. Awuk mah tina Tipung beas sami. Tepung Tepung beas, beas. oge, kalapa diparut, oge aya gula beureum, terus disupan. Siapa? Itu proses nantinya. aya tina oyek aya. Iya. Nonton angkling enak teh. Sampai di poe bau geuningan beuleuh mah. Gatot. Gaplek. Gatot, Gatot, gatot. Ada sampe di kaplekeun. oh digaplekeun ya. Bor we di Ibunya. jalur keting. Naon di poe di pulau tadi. Dibunkeun. Bikin kasih nih teh. Dari deung ya. Jadi dituang begitu. Enak tuh. Eta teh tidak sampai teh. Di kaki eta. Tekan gapleknya mah ya gitu eta. Gaplek deui nya. Tah nu tadi teh mangona Naon? anu rada aneh cek sim kuring mah. Anu ka-10 teh Ali Agrem. Ali Agrem. Iya, saya ali abrum. Ali Agrem teh petan hiji bentukna teh kitu. Digali. Lingkaran. Lingkaran, Bentukna digali. teh lingkaran. Jika donat gitu. Nah gitu, Ali Agremna mah tina naon nya eta teh? Bangsa Bukan. Agrem namanya. Ya jika mengagoreng mengagerem gitu. Kita jika nabeun. Oh, asakna jika na. Masak eta memang jadi beda sorak namanya. Gitu eta. Nya pa internet teh disebutkeun Ali Agrem. Kumaha can eta tina tepung beas, kalapa disangrai, terus gula beureum digoreng. Eta teh kan proses. Biasa dicetak heula, eta dicetak heula. Cetak biasa gitu eta. Kapaitan aya nya di urang oge. Sapartoskeun jiga donat gitunya. Kan jiga donat kan alit gitu Alit. eta. Aya donat mah berhenti hipunya da eta mah roti gitu. Berarti Roti. eta mah roti. Oh, biasa campur kentang. Oh, Nah. Eta tah nu sajeuna apa eta dieu teh aya oge di dieu teh guranil. Tah guranil. mah tina naon? Di dieu teh tercatat guranil teh aya bahanna teh tina tepung, Tepung tapioka biasa. tepung tapioka. Aci. Terus aya pewarna, terus di naon dieu teh Dijieun. ditambah kalapa diparut ternyata nama Itu centang. itu warna-warni geuningan gitu. Udah nyoi biasa. Oh, Ya kenyal nya. Ya. Jadi orang, ku gula teh orang ku kalapa teh. Gula biasana mah gula bodas. Gula bodas. Beres ku gula bodas teh. Tapi guranil paraogi sadayana gitu teh. Guranilan. Nah, eta mah tadi disebut guranil teh kitu benernya guranilan. Jadi mun di OP teh itu ada aja tuh. Saya di igel teh gitu kan mah. Biasnya. Siga dina tangkal saku guranilan geuning nya. Guranilan. Aya oge peuter ketuangan teh moal di dieu teh aya tina sesebatan oge. Salah sawiosna Putri Noong. Aya. Itu ingat putri. Sanes nongneng putri sanes. Sanes Noong Putri. Eta mah ubuk eta mah. Eta mah nongneng putri mah ubuk eta mah. Sejarah teh. Jantan Putri Noong teh ieu teh tabahana moda nya dia teh bahana teh sampe aya cauan. Diadonan sampe diparut, dipeureut, dicetak di tengahna we ngangge cau. Eta noong na teh. Eta ngomong ngaten. Namun di nemang namtotnya. Aduh. Tah, abi mah sok inget kawan ini teh. Ngadongeng. Paleutik-leutik anjing. Cing atuh. Kumaha wadene teh? Abang tukang rahul. Gimana dongeng rahul? Abang tukang rahul is kabehan bae aja. Lumayan lah. Wis kabehan tukang rahul. Tah, di rumusnya dia datang. Kita seruas, tuh, non jago rahul, jadi datang.
Sampurasun, rampes. Ya teh masih kebayang lain. Emperna ya macana. Emperna ya lagi gimana ya. Oh, karena lebih emper. Kajero, asup kajero. Lain kebayang. Cek beja di dinya teh jago ngaragul. Aing ari kuring mah kumaha nu mawah. Aing kuring mah di baragul ragul inget cenah. Oh bener. Di bener inget cenah. Di bawah lamu. Ulah tah cenah. Cida. Is kuning. Moal we kalau gua. Ah, cecek lu. Ayeuna mah kieu kebayang. Urang ngadu rahul jeung kami. Sok. Rek naon? Kieu. Ayeuna urang paloba hayam. Ya. Sok. Loba nu hayam aya. Sok, kumaha? Yuh, kabayan. Urang mah bakat ning kulo hayam eta taina teh mending ngagung. Gari leuh teuing kabayan teh. Gari leuh teuing. Jeung penyakit. Ida urang loba teh hayamna urang mah kayak mending ngomong gitu. Syukur itu taina unggul. Ayeuna urang mah kieu, yeuh. Urang mah bakat ning loba-lobana hayam. Dikencarkeun isu-isu sampai isu mencar keneh cenah urang keluar hayam. Leh urang euy. Oh, kalau ayam. Ternyata keluar hayam kabayan tukang rakul. Ah, ieu mah kieu tuh naon? Urang palamat-lamat sora anjing. Sok, urang anjing aya tuh cenah. Sok. Yeuh kabayan tukang rakul. Anjing urang mah disadana teh jegug isuk-isuk, biasana jegug deui isuk-isuk deui. Halus. Mana kumaha? Urang mah kieu. Tah. Anjing urang mah kating kulamat tanya. Jegug tahun ieu beres tahun hareup. Aduh, eleh deui wae urang ge cenah. Kumaha tuh ayeuna? Urang malah tinggal-tinggal anjing. Cek tukang radul teh. Oh. Ieu kabayan ieu. Urang mah bakal leutik anjing urang naon desian saremeh urang sapotong aya keneh esa syukur maneh mah kabayang barang mah kieu bakal leutik eta anjing dipasian saremeh cenah dina sungutna nongton dina bujuran nongton eta anjing urang teh si kabayang jago maneh jago kana ragu mah bekas leutik eta si kabayang teh meunang kabayang mah aing balik ke mana? Sente parahul. Amit-amit. Penting daerah Parahul gitu gede nanti gitu. Eta. Jadi abi mah embut kene wae deui para wargi sadana oleh eta nuju alin sok kasusimpul. Nya eta sok dirahulan ya ayo. Derahul we sih kan. Wah, ABG emot kan emang pas tetep panjang gua kan gua pas ngawinkeun monyet jeung dapat. Aduh, eta mah enggak bisa bicara eta mah. Lanjutkan dulu aja. Mangga. Putri Nohong ada. Aib cenah tuh. Putri Nohong teh pengen nu tadi teh yang ngelingkar ke sana ya cawan. Nah tidinya mun disebut Putri Nohong lagi. Oh, itu nonton eta. Bahaya. Pas bentukna Putri Nohong teh halus we kitu si bentukna teh jadi disebutkeun putri. Nah, warnana teh kepanenas hejo nih kitu eta. Peta. Beureum. Anu salajengna di dieu menten anu tos langki pisan kapan aku simkuring mah obi. Obi mah terasa. Cenah hui. Bahanna teh hui diseupat, hui ieu diulet-ulet. Nah, kantap Dilebetan. di atas gula. Ka mana jalanan gitu eta. Digoreng biasa Gula mah nya teh sebatang teh. Oh, diutamakeun pisan nya gula mah. Eta mah gula mah. Jadi nyananya gitu. Raos teh nya gula. Ningali gula mah da sok janten kieu we teh. Tabis gula sareng uyah. Sami-sami eta ge sok dijantenkeun bumbu. Mun ari gula mah sok konotasina teh sae. Konotasi teh naon Kang Eng? Nyana Persepsina teh Persepsi. sae. Kesana. Kesana. Ari uyah mah kesana teh sok awon. Gitu dikesankeun teh. Tapi da sami-sami eta ge bumbu gitu. Rumahnya ari uyah mah teukeun
Di mana? Kedua. Di Laut. Di laut itu ya, laras di laut. Uyah mah Dua sana gitu kan. netes. Karantina Gula mangnya mandi leuweung. dari ulama di leuweung jantan konotasina teh benten sapertoskeun kieu ari hal-hal anu kira-kira kesana pahit awon sok anu uyah Harusnya ikeun natanya. dugika aya paribasa jalma anu bara gagah beregege disebutna teh asa aya uyah kidul gitu. Ai kidul kapan selatan, kidul teh cek bahasa ai selatan teh kapan pantai perpantaian gitu. Jadi disibukkan jadi uyah mah para TRS. selalu turunnya. Jadi turunan di bawah. Gitu kan. Oke nu salajengna upami gula we teh. Nah, upami gula mah konotasina sok positif. Karena Gitu. karena kebagjaan, Karena kebagjaan, karena kabunga, sapertoskeun model amis jeung peutna. gitu. Tapi eta kan Amis budi, amis budi, sanes amis bujur. benten namanya setuju. Tah panginten oge tah eta dua amis jeung asin gitu sok dijatankeun dina kahirupan sapopoe teh paribasa we. Kitu jantan gula mah sok sararae wae. Mudah-mudahan da gula mah amisnya gitu. Simbolna amis gitu. Tanu salajengna panginten osok janten naon teh disebat teh antawis gula sareng uyah mah eta teh penyeimbang. Tara disebatkeun upami masak teh kurang muncak, kirang gula, kirang uyah. Tara sebatkeun kirang bawang. Salah. Komo kirang loba. Nah, terus itu. Abi mah kayak masak teh kirang dagingna, sareng kirang laukna. Nah, eta pointernya. Nah, oke, tah. Eta bari deh. Anu salajengna pointer dipercepat, ieu aya putu ayu. Dugi ka putuan eta. Putu ayu teh anu bentukna teh kuehna teh hejo. Ya, eta teh bentuk sigana sapertoskeun Nomor-nomor ieu di luhurna teh eta geuningan, luhurna teh aya kalapa bodas geuningan. Dibentuk dicitak ya molongo teh. Kieu tah mun nyongcung kitu tah. Soal ada oke purulukan kalapa putu ayu. lamun dina mah incu geus nya. Tapa inter eta teh sejenis sarang ieu. Bolu kukus si ieu na. Tah eta hipuna mah kitu eta. Tah eta putu ayu anu salajengna panginten aya kremes. Kremes. Kremes mah eta mah tina. Ui. Di keretan sik-sik alit-alit. Terus sareng gula di Seperti kana mah gusto Pak gitu nya. Tah sareng kitu. Oh dibentuk kita mah nya. Bentuk Kremes. kremeskeun. Ade, sare gusto Pak eta sare. Ari imah meureun lamun anu. Ari sarakah eta naon? Ada kremes teh model kieu. Kremes mah eta geuning lamun ucing kena rarai kremes. Ngerewas. Tah kangge awas di kremes paling. Kremes. Tah panginten di dieu wadede aya nu kintun salam ka wadede. Aduh, waalaikumsalam. Mang Deni Cinangsi. Yang Deni tuh. Beli jemongi yang Deni ah ya. Mang Deni. Si Akang ya. Wadede ya jemongi. Mang Deni teh eta teh terkenal kapungkur mah wadede naon sok ngalagu Oma Irama. Cing atuh urang aku dia. Ngawaseun ka panusuanteuna. Laras mun. Aduh. Ayeuna teh Mang Deni teh calikna di palihan kota. Di kota? Di Jakarta. Di Jakarta. Di paling kota we lah kitu eta. Salam cenah ka wadede. Duh, nahan ayeuna mah cenah rada gemuk. Biasa sok daurkeun ka sawah eta mah. Gemuk. Rada gaya sok daurkeun ka sawah. Laras eta mah gemuk mah dipicilan gitu. Aduh. Cek abi teh geus jiga kana pupuk we. Gemuk genuet cenah rasa genuet kitu nya. Nah, paitan aya oge di dieu aya pemuda kompak anu nuju di Bekasi. Oh gitu. Oh laras. Saha? Ridwan. Oh, Ridwan. Wah, Yang kuat. Iya, iya. Karawang. Si buntet teh. Aduh, Gusti. Gangguan atau nuhun parantos nontonnya. Farhan. Kapungkur mah eta uan. Lamun tos uing ngawas wadere. Kumaha? Emotna Kumaha? lompat di mana cek mau ada tempat buntet. Muter cenah. Ayeuna
jangkung Oh, awal. muter teh ya. Tepunten deui. Taman lagi zaman dicukur, curi kok kira. Dan kesor. Aduh, Tapi dogi kan nunutan dicukur ku ada mah. Nah, panginten eta parogi sadayana engke panginten aya segmen deui. Mun ayeuna panginten urang diselang heula ku requestna ti Pagaga. Wah, anu nuju tugas nyaeta Jalan Satapak. Jalan Satapak teh panginten Mawar bodas. bodas gitu. Kang Haji Awal mangga tah. Mawar bodas. Katein mah mawar hideung. Segera ya. Bade atau dileungit di kopina. Mangga sering teuing atuh terus. Ayo ngobrol kentuangan ya tanya. Tapi pan judul lagi ngobrolnya teh Ibu Atin, puding buatin. segera mulai. Mawar bodasnya. Nah. Urang parung ponteng sale. Kabar ini sadayana panginten ayeuna urang lajengkeun heula karena kawin Mawar Bodas. Ieu teh lagu ieu teh ku almarhum Deti Kurniawan. Deti Kurniawan. Prung Mang Oday. Mapai jalan satapak ngajungjung ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dordar gelap daya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut berasa karunya teuing pajar cenah sanepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas tepan lu jadi impian sugan teh moal gagal kembang teh aya nu boga balik ge jiga lempang ge asa ngalayang teu kasawan ti anggalna teu kapikir kita dina anjeun ulah nyeri hate lantaran tacan pasini neangan pipanyakiteun neangan pipanyakiteun mapai jalan satapak kajungjung ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dordar gelap daya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli kajen teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka ala sugan teh moal gagal kembang geus aya nu boga balik teh asa horeang lempang ge asa ngalayang teu kasawan ti anggalna teu kapikir ti sadina
panyakitan mikiran ti panyakitan. Kalau pangitan surupan anak bentennya. Surah Atep kurang tebih. Eta na migna. Bade sakieu tuh. Salam kanggo AUD di Dedeng. Oh, mau salam ka udah dedenya. Teh Sri di Bandung. Teh Sri di Bandung gitu. Oke. Teh Sri. Hapuntennya paragi sadayana namanya teh dan nyanyi teh anu request. Jantan we penten dipaksakeun. Surupanana penten hapunten. Aduh, Gusti. Kan ada ngagaleo nya. Samiosnya. Kanggo Kang Dadan di Surabaya udah Jangwangi. Oke, Kang Dadan di Surabaya atunya gitu eta. Sarang di Pun Bibi di Mojokerto udah Jangwangi. Wangi. Sarang ya Pun Alo di Malang. Oh. Teh Pita udah Jangwangi oge. Aku menyaksikan ngarona gitu di luar kota. Di luar kita ini teh Dipegang lepas laut kapan? dugi kementas lautan. Gitu. Dugi ka Iya, Mana eta teh? Samarinda. Di Samarinda. Samarinda Kang Irfan. Kang Irfan, Teh Resti Agung. Terus dan Iya, beliau Biak. Siak Siap. Siap. Eta Di was-was Tangerang. nya. Wah, seueur Di Kabupaten Siak. kata pangitan nya sim kuring mah teh hapunten nya. Diajar namanya. Orang mah diajar. Ya. Orang mah ngobrol. Ngobrolnya rada sepan ngobrol sakabalan. Sebelang bed. Sebelang bed. Oh, itunya. Nya pinten mudah-mudahan Aya manfaatnya. Tama naon cenah mau ada yang papen sama tama gadong Gadong. tama gadong ngagayo. Nah tanapi bade ngajajabkeun pariwisadana bade kulem tah ada naronton seperti itu. Siga aku Obrolan. Siga kusireum teh gini. Rumah Ya, nu basa eta teh raja nu kusireum teh gini. katanya tuh bingung gitu aja. Tah pariwisadana pangitan urang lajeng deui ieu aya 5 deui. Wah, berarti teh duh 5 beli teh atosan itunya urang teh. Anu kacatot eta teh. Catat biasanya. Tah pangitan pawargi sadayana, madede manggoda, oge pangitan ka kru sadayana. Anu salajengna di dieu teh aya Bugis. Bugis. Atau Bugis. Daca. Mani ku karung eta bugis. Terus di eta teh Namanya. buka perumahan penamaan tanya. Datang tos aya sejarahna apa Ah, jigana nya. Jigana. Dugi kapan atuh dilagukeun ku Roma Irama. Kumaha? Bugis mah jadi. 125 juta pan kita kan penduduk Indonesia ada Batak, Jawa, Bugis, Pak Ranginan. Eta mah Keureunan kita tanya. apunten lah yang Spanyol. Wajibna. Tapi itu Bugis teh ieu teh tina tipung petan. Bogetan. Sareng gula beureum oge tadi kalapa ieu Ten. Ten Tennya. nyebutan teh. Tah eta teh khas Bugis mah. Dugi ka bungkus nanti lecir. Ku daun cau ku minyak gitu. Kuminya Soalnya nganggo minyak oke ngayanan opda nganggo minyak mah bakal cepet. eta cepat. Maka minten Bugis dipalihan itu mah di dedel wadene. Wah, sok manakan we hampir ulah di Bugis mah. Gitu di dieu mah. Aya wae. Aya we. Jadi mah agung, di dia mah agung sakenal Bugis teh. Mohon gitu ada sesah di dieu mah. Bugis Bugis itu eta. Nu salajengna pangitan wah, meuredak keung ieu mah. Naon? Nagasari. Agak sari. Naganya. Naga. Aduh, Gusti teuing. Padahal mah di jalan ukur cau. Tahu kan nama eta teh. Gitu. Jika mah cau nu panjang ya, potongan. Ari Nagasari teh pangitannya di mohon gitulah lebatna cau gitu. Di lebatna teh cau pasti gede teh cauan gitu ya. Tapi aya Dibungkus. Aya deui pan hiji teh cauna teh eta mah dihijikeun sareng ieu na. Rangasing na ganti kitu nya. Bukan, kan aya di dakwa nah. Duka-duka. Konaon. Rangesing teh. Lain. Dopo-dopo. Oh, daerah ngasih cenah di ngadamana teh dan rumahnya sambil ngimpi cenah. Ngimpen Kumaha? nya mun urang sekian menang. Ising. Aduh. Duh, asa hayang rangesing. Nah, jadi naon nyaring peuting nya. Berarti Yang terbuat mun hayang Apa ciringan? sieun keluar aya piring nya, piring. Tanya ka panggilna,
cuy cawungku cenah. Oke, beda kelakinan. Ari trek hidupeun. Eta sok jadi heureuy oge nya barudak teh geuning eta wah sok biasa wae deui ilunya wah gitu. Sok kaputin jomplang hayang. Da ari urang Sunda mah nya Asal murah kantik kayak asal meluakan dikit kalau mencet kaki kemot banyak upami A upami I upami O upami U upami E gitu ai celabi teh bahasa harita karona kaki kemot sudah teh ekan koneset kana gawir kalau unurang nya luas yo aduh di ujung cenah cenah kayak itu. Ternyata Nagasari di Pumbea sarang cau. Nu salajengna di aya Galeno. Galeno Galeno. minyak tuh ampasnya. Mun lamun dina eta mun sampai teh nya Nyalah cenah. nya jadi tai minyak. Tai minyak. Ampas minyak mun. Ampas minyak gitu eta Galeno. Haywana teh naon teh? Galeno mah eta mah kalapa. Kalapa diparu dibeureut Di Pulau. Cipati diguduk Ngodogkeun. Eno sok lelempangan, peta galera teh sok lelempangan gitu. Eta nu gelo. nah kieu nya tah Iya. Bingung galeno. sane mana nyangin nu gelo gitu gimana tuh gelo teh Ya sih gua bajek. tah nu gelo teh tiluan sana ku dokter nah kadieu cara lamun lulus cager kadieu kadi nyamper bisa kadieu tiluan gelo Amun ngajawab bener anjeun cager mangga aya buahan wah ieu naon rambutan cager ini cager cik hadiah nu kadua ieu naon kadu cager kilo ieu naon wah naon atuh anu aya ieu nih anu teh anu jika talak eta Semak. gamang cager Duh, ada teh. Cager. Saya jadi kabur ya. Anu yang sering teh kieu pangintan ieu ge ieu mah dongengan Kang Ibing atuh dongengan Kang Ibing di rumah sakit jiwa ya deh pada rumah sakit jiwa mah nu gelo wungkul eta teh di rumah sakit jiwa mah geusina nu gelo tah nu gelo teh nuju dikencarkeun nah ngencar di bae teh dipantau ku dokter nanti depannya perilaku sehari-harina gitu anu hiji teh naik kata tiang listriknya cekeukeun namun teh tuliskeun cager banget naik deui rada aya 5 kali nah penasaran dokter teh kumaha cenah sisirian wae anu naik atuh dokter teh pas di luhur teh dibaca tah ieu tiang tungtung tiang listrik teh cenah kitu cek dokter teh dasar lu gelo aya deui nu gelo teh kitu teh ujug-ujug gelo ieu mah ujug-ujug gelo si kabayan di wae eta aja ya baturan nanti kota bismillah teu panggih tadinya si kabayan keur ka kebon si itu datang deui si itu teh si kabayan sok punya pinjem duit cenah aruhnya Assalamualaikum salam naon Kang si kabayan aya yeuh ayeuna mah si kabayan teh geus tuna naon ya macam si kabayan teh gelo ring banyak sih bilang gitu mah balik gitu balik ketemu si kabayan nah cabe jana aya cenah coba tulah naon lagi nyem bedog cenah
Kata susu, jeung susu. Ayo, bedog yuk. Atuh kabur batur sih bedog di gawean. Ya bedog yuk. Kabur. Kabur. Bener gelo sih gawean. Kabur. Bisa we temennya. Aduh, para sadayana pengen terus kajong zaman pisan teh waktu ngobrol teh. Masalah jeung pengen urang dipercepat we namanya teh galeno mana teh. Pak galeno teh pengen salah sambios upami ieu mah keraknya. Tai minyak pakai eta. Tina minyak teh aya ngagumpal ka namina teh galeno kitu teh. Sok dianggo nya galeno. Oh, sok kana samara. So kana lotek gitu. Lotek tinju heula cuy. Galeno eta teh. Galeno. Anu salajengna painten di teh aya disebutkeun kue cucur. Wah, iya. Tadu dika cucur mah. Aya jami nu sieuneun ku cucur. Wah. Aya teh. Kumaha kasieun kitu nya. Aya Dia lakon aja dia cucur. Nah gitu dah eta teh. Tina naon cenah bahan tipung beas, tarigu, gula beureum. Jadi hampir sama sareng gitu nanya cucur. hampir sama sareng kali agrem bahanna. Mohon bahan lagi. Bentuk kiranya. Bentuk mah jiga surabi lah itunya. Nya nyararengnya gini ya. Keung ngalih-ngalih nyararengnya itu. Aduh, kecil. Cucur tah aya pointen ieu anu katimus. Oh, katimus. Nah, katimus mah pengen sih. Misnya. Sampai gula beureum. Eta teh katimus teh salah sawias penamaan oge. Di daerah ieu mah ieu namina teh gitu. Daerah ieu mah katimus. Benten nya salah sawias penamaan eta. gitu. Tapi konteks mah sami anggar di lebetna teh Gula beureum gitu. Jadi tennya jadi. Nah, gitu eta. Tah pointen aya anu ieu mah anu parantos anu sok kapena ku urang ieu mah di mana-mana gitu. Opak eta. Aya opak ketan, Opak sampeuk dan anu berbau-bau kitu teh dugi kan aya anu penamaanna teh beca. Lain kumaha urusanna nih. Opak sampeuk jadi beca. Eta Nu leutik jadi naon? Cimpring. Eta. So, Beungar-beungar we teh orang bahasa di urang teh gitu. Tanu terakhir di dieu teh nu kasrakeun ku simpeun disiapkeun teh nyaeta naon? Kelepon. Wah, kelepon teh Eta upami aya progi karena cenah sok dikelepon. mohon sok dikelepon. Halo, telepon. Eta telepon beunnya. Tah eta tepung beas, teras gula, apa parut we? Parut eta we, bulukan apa. Ada telepon. Gula beureum deui. Ulah beureum deui. Dugi ka kelepon mah eta teh Upami digegel mah sok ngagecrot. ngagecrot. Jadi ngaluarkeun sesuatu nanya. Cerot juga pakai cerot teh. Sampeun asalna. Buleun. Tah aya di lamun urang beberes maksud teh. Encret. Tah eta painten parogi sadayana anu kasratkeun ku simkuring. Tangtosna mah seueur pisan. Upami ditatakan moal saya katuangan tradisional nanti. Moal. Tera bubutian. Bubutian. Teras panginten teu acan tina per tiga kerupukan gitunya. Aya ranginang oyek, aya Rangining. Wah, Jadi anu rauh munnya soranna kerupuk eta. teu acan tina kelas nu kala itu. Teu acan tina kelas bebutian, teu acan tina kelas minuman salah seueur keneh kitu eta. Bajigur. Bajigur, bantrek. Eta emot bajigur mah eta teu poen kana dencangan. Kumaha? Ya kan naroskeun dia upami nyewa tangki PDAM sabaraha gitu. Anu 3.000 liter na 300.000, anu 5 liter nu 5.000 liter 500.000. Kagon naon orang teruskeun lah ke wargi gitu. Ya pas anjing teh aya tos aya seneng sakitu. Kawan naon udah dicaran bajigur mun seueur kalapat. Seminggu wae teh eta. Ari mapah urang si balong eta nu tujuh. Dikejebur. Dikejebur. Nah, kalau misalnya paling mulai teu karawas mana? Wah, pas teh geuning nyerele.
Itu rerencangan kan tuh tos jam 12 kira saparapat. Kedah tos ke pos rona urang teh gitu. Ya konten sekali lagi seharusnya balik ke pos rona gitu. Mumpang itu. Ya kewajiban oke berarti. Oke sih. Jadinya adalah Mudah-mudahan kita hibur. Mudah-mudahan hibur. Tapangitan gitu Kapontena milih aya bahasa kalimat terus bisa sareng perkataan nanti Merenah lah. merenah lah juga kapontena. utamina mau pembicara paribasa mawarele pilih kaya tutur saur itu telukur. Mereka bahasa nu pasalia. Gitunya. Nah gitu we. Pilih kaya kalimat jadi terang-terang anu ngebentur kana pukul. temannya. Dari bahasa Sunda masal ruang hati. Oke. Bawa sih ka topiknya. Coba Jadi orang sama onok jadi orok. Ulah dugi ka pondok jogok main di luar. Nah, itu juga. Nah, kalau bisa dina pengen hapuntenna simkuring. Dina saniskan tangkal langkungan dugi ka kirangan awarene. Beres. Mudah-mudahan dengan senja hiburan. Beres. Senja ngahibur eta abdi pembicara tampi. Atur nuhun atuh kang parantos manco anu satia hadir dina acara ngaranna ieu. Mudah-mudahan urang sadaya aya dina jarak kawilujengan. Amin. Warede hatur nuhun. Sami-sami bisa. Bang Odai, Kang Eng, oke Mang Ubuk. Yuk aturan tutup ku lagu Ngarwana. Siap. Siapkeun. Ngaronda, urang ngaronda, ngaguar budaya Sunda. Ayeuna urang waspada budaya tinggalasna. Hariring di tengah peting bumi alam asa jemping. Urang kudu sing hareling budaya bisi dipaling. Budaya Sunda karuruh budaya leungeun. Sabebe leungit barang jaga singgaresin. Budaya Sunda kaluruh budaya leungeun. Sabebe leungit urang jaga singgaresin. Hariring di tengah peting bumi alam asa jemping. Urang kudu sing hareling budaya bisi dipaling. Budaya Sunda karuruh budaya leungeun. Sabebe leungit urang jaga singgaresin. Budaya Sunda karuruh budaya leungeun. Sabebe leungit urang jaga singgaresin. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.